Masak sambal goreng tempe kacang panjang ditambah asin inul rica-rica. Tengatkan regepkan lalajoan nepi ka angeus besti. Ieu urang masak sambal goreng tempe kacang panjang. Mimitina potongan heula tempena dibentuk dadu-dadu. Pokona resepna simpel gancang besti. Bumbuna nu aya di imah. Gorengkeun heula tempena sing garing tuh besti carita geus asak siga kieu garingna nya. Siapkeun kacang panjang 5 siung bawang merah, tomat jeung cabe gede. Gorengkeun heula bawang merahna besti sing asaknya gorengna. Geus asak bawang merahna susul ku tomat jeung cabe gede nu meunang nyiksikan. Tambahkeun cai 100 ml. Tah ayeuna urang make bumbu desaku balado. Andalan urang pokona mah lamun rek nyieun balado atawa sambal goreng naon wae ge make bumbu balado desaku. Geus diasupkeun nya kusang kaseng besti sing seungit bumbuna teh. Asupkeun kacang panjangna kusang kaseng deui tos kitu asupkeun tempe nu meunang ngagoreng tadi besti. Kusang kaseng deui bumbuan sesuai selera nya besti uyah gula nama. Tingali besti menu simpel sederhana babari masakna murah deui. Tah batur nama ayeuna rek masak asin inul besti. Omat kumbah heula asinna besti tu sing bersih sing nepikeun ka leuleus ieu kan heuras ku karna loba uyahna. Siapkeun bumbuna bawang bodas, bawang beureum, cabe keriting sing loba. Sesuai selera we pokona mah nya ayeuna urang gorengkeun tuh bumbuna nu geus dicoper tadi teh. Heula bari nungguan bumbu asak ayeuna urang kumaha deui asinna tuh geus dikeuman tadi kumaha deui nepikeun ka leuleus asinna teh. Potongan bagi dua we ngarah pararanjang tuh. Asupkeun daun jeruk kana bumbu nu tadi kosreng-kosreng sing nepikeun ka asak besti. Lamun geus asak bumbuna terus caian. Asupkeun we asinna kusrang kasreng besti bubuan sesuai seleranya uyah gula beureum nu kieu mah. Tong loba teh uyahna make tang geus asin ieu oge kadang teu diuyahan oge geus teu kudu kitu. Pokona mah geus asak geus saat we besti pokona mah geus geunah ieu mah geus teu kuat hayang gerang huas. Puaskeun heula ieu mah dahar isuk-isuk dahar beurang tehnya engke mah puasa besti. Cenah menikot jiga nu moal dahar deui da bulan puasa ge bakal dahar kan eta mah magrib nya daharna ge. Ieu menu cocok pisan jang buka puasa besti. Seger lada sambal goreng tempe kacang panjang dibarengkeun jeung asin inul rica-rica Allah pokona mah besti cobaan geranya jaba masakna babari simpel. Pang-pangna mah murah deui ieu teh bahan-bahanna. Kuat kapeureum beunta urang ngadaharna ge besti bakat kingku nikmat. Tah sakitu heula inspirasi masak poe ieu nya besti.